masih ngabahas hitut. Ieu chapter tuh ya. Bagian 2. Aya di dia ogenan. Mang Budi ahek. Baheula keur leutik teh. Ditelahna teh si Sigung. Mang Budi ahek teh. Urang barengkok lah, urang barengkok sok aya-aya bae. Si Sigung lantaran naon? Tiap ka hotel ku batur, tiap ka hotel ka toel gitu tah. Ku batur hitut. Jeung lumayan. Sok rada bau-bau gitulah. Bararau hitutna teh. Maluput tak keur budak. Sok bebelesekan ka Cilebok, ka sawah, ka balong, kadang-kadang ngeyeb di balong. Jadi bobosna teh mablek. Hitut. Itu teh salah sawios anu perlu diperhatikan ku urang. Bebas kentut di mana saja. Tidak bayar. Ka toilet bae mah mayar. Tapi da kentut mah bebas. Asal naon? Asal upami aya batur kedah ingkah. Kedah angkat di tempatna upami aya batur dijaga kasopanan. Kedah dijaga. Da upami bobos lain bujur ieu anu isin tapi angger naon beungeut nu isin. Jeung upami sasi saom nu kamari ka tos kalangkung ku urang sadayana saur sapalih sakawal bobosna cai teh eta teh batal upami bobos dina lebet cai urang keur ngojay teras bobos eta teh batal. Tekenging diulangi deui upami aya pernah anu ka ku urang ka naon gitu kalakukeun lah. Abdi teu patos sarina bahasa lembut teu tiasa kurang tiasa puntenna. Janten kedah eta teh batal upami bobos dina sasi saom urang keur saom terutama keur saom urang bobos dilebet cai eta teh batal. Sareng deui bobos-bobos teh upami urang tos kadua abdas bobos eta teh kedah abdas deui teu tiasa diteraskeun upami bade netepan nana upami bade netepan teh teu kedah di diteraskeun tapi kedah naon kedah abdas deui. Sareng upami bobos-bobos teh eta saresna mah satu kenikmatan ti Allah Subhanahu wa taala anu mana ku urang patut disyukuri. Da sering terutama monyet ulah salah. Monyet sok cengkoleun. Sesabobosna monyet oge. Dari monyet mah mam cengkol teh ngamput teh terus bae dihonjot. Nu mata kana henteu lancar kana patuanganna kana beuteungna monyet eta henteu lancar. Abdi ge kantos ye saresna mah tadi bade nyarioskeun tentang abdi sorangan. Abdi nuju di masawah di ditu di piwarang ngala jengkol ku Mang Soleh
payunan bumina ngan mentas jalan. Terus abi teh terekel naik bae. Duka 3 urang duka 4 urang lah hilap deui. Rada keur budak teh geuning, keur budak baheula. Sabaraha taun kapongkor lah keur budak baheula. Ngan abi teh lung hiji dahar hiji, lung hiji dahar hiji. Dialungkeun teh dihandap loba nu nungguan nu anu mulungan. Jadi nu ngala-ngala anu mulungan-mulungan. Tah. An abi teh ngadaharan we di daharan, ari si bebas ngaranna jengkol lah. Teu patos raresepeuneunnya karena jengkol. Man abi mah seleweg dituangan. Sawara dialungkeun ka batur gitu pi orang di pulungan. Sawara deui dituang ku abdi. Dituangan bae. Lamun digunduh-gunduhkeun eta kirang langkung kayaknya 2 kali sakideng anu meujeuna geuning anu sakiloan lah. Nu sakilo satengahan. Tah 2 kali 1 kobe dileg-leg ku abdi teh. Daek salamet upami percanten ka abi salapan dinten henteu bobos-bobos. Rada bingung kunaon lantaran teu bobos raos ieu melekpek napa tuangan. Sareng teh berubah henteu. Teh enak abi teh. Henteu bobos henteu. Nu mah rada bingung ti masalah. Tiasa kabayang panginten ara 10 kilo lah. Jauh. Mobil hese baheula namina ge baheula. Ngan aya mobil Satria Kinayungan nungkul. Teu aya nu sanes, teu aya pedesaan, teu aya Arimbi, teu aya mobil-mobil, teu aya. Ngan aya Satria Kinayungan. Abdi teh ti Masawa teh ka dieu ka Cijulang ka rumah sakit. Ari saur emak teh manawi teh anu pada dikompa teh tina sirah lantaran si liang puit teh dihandap di dieu. Tapi lantaran kumaha namina dege dokter ku dokter teh dinaon dikompa teh liang puitna. Janten tos kitu mah lancar pak berbes. Tos teh aya enak mah. Kulan sumuhun. Tah janten anu namina bobos-bobos teh penting kedah diperatoskeun. Jangan teu kenging mam sembarangan. Teu kenging mam jengkol seueur-seueur teuing. Nu ayana naon jadi jengkoleun teu tiasa bobos eta teh masalah kana perut jeung kana kesehatan urang sarerea. Atur nuhun. Tutus langkung ke panghalang bobo sapaan sareng sabakan atuh kana lintuh oge ka tukang toge teu sawios-wios ka tukang caos. Mangga assalamualaikum.